Nya teh geus sakeu pararanasna. Aing ngeundeuk zikir bae ka Allah. Zikir ka Allah nya di neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak malaikat sanu zikir eta. Sekali neraka. Tuh, situ zikir bae. Hoi, cak malaikat, keur ieu zikir bae di dunia. Penting beurang Jumat kunaon di dieu. Lah, malaikat ge makhluk ka ditu sia. Cak malaikat serem banget budak. Yes ya. Sakitu di neraka zikir panas bae sia di akhirat mah. Ulah loba omong, indep. Aing main sama sia. Sia mah paling yang nempoan doang, jangan iskin moal bisa sia. Cak malaikat sia bahasa mana sih? Eta bahasa terbagus sama sia mah. Hayang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya. Itu jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngadak-ngadak ku husu-husuna tiis di neraka. Tiis ya. La ilaha illallah. Iya tiis. Berarti bener Kangjeng, berarti bener sahabat, berarti bener Al-Qur'an, berarti bener para aulia Allah, berarti bener para ulama-ulama. Ternyata di akhirat ge di surga di neraka ge tiis sakian lagi. Ya, ngabejaannya na dakwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana bil qur'anin ghairi hadza. Bi Qur'anin ghairi hadza an ubaddilahu min tilqa bi Qur'anin ghairi hadza ubaddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله أعلم بمرادي وإذا تسلم dan bacakeun alaihim ingatase kufar ayatuna upasake ayat ingsun agung Al-Qur'an tegese Qur'an bayinatin halik sakeh kang nyata zahiratin tegese sakeh kang bertelah halun iku dadi hal golel ladina la yarjuna liqa'ana maka ngucap sapaung age kang orana ngarep-ngarep ya ladina kabeing tinemu ini sunagu la yakhafuna tegese ora wardi ya ladina kabe al ba'sa in ba's Ngucaping lapad iti bi Qur'anin nekani sira Muhammad kalwan Qur'an gairi hadza kang salian iki la iki Qur'an laisa fihi aibun kang ora ana iku teteping dalam Qur'an apa aibu alihatin kecelaan pirang pangeran ingsun sadaya badil wa tawa ngagantiakeun sira Muhammad ing Qur'an
mintil qain nafsika saking arah awak sira kul ucap sira Muhammad lahum kada kufar mayakunu orana yang begitu geus ora sayo gali kadu insun apa anu badilahu yang tangga gantikan insun ing Quran mintil qain nafsi hai kibali nafsi tegese saking arah awak in orang nama tegas orang attabi'u anut isun ila mayuha barangkang dan wahyu akan dia mailaya maring insun ini karena satu insun akhaf iku di insun asaib lamun yulayan insun lebih pangeran insun bitabdili kalau ngaganti akan Al-Quran wadi azab ayo bin aziming siksa dina kang wa uta yaumin azim yaumul qiyamati kudina kiamah yaumul qiyamati kudina kiamah Qul syaa Allah ma talawtuhu alaikum wa la adrakum فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون والله أعلم بمراده قل وتفسير محمد لو شاء الله لمنسكن سب الله ما تلوت maka orang macakeun insun ing Quran ingat sesera kabeh wala adrakum lan orang ngawruhakeun ya Allah kum ing sira kabeh alamakum tegese ngawruhakeun ya Allah kum ing sira kabeh bi kalawan Quran walalan utawi la nena yatun ikul lana fi'atfu nala maqablahu dina tabakeun ingat sebarang kang tetep ing dalam sadurunge Allah fi qiraati dalam qiraat suci bila kalawan Allah jawabul law iku jawab lapan law ala lamakum bihi ala lisani ghairi tegese tinggal ruhakeun ya Allah kum isra kabeh kalawan Quran ing atas lisan salian Qad labitu maka teman-teman menang isun maka su tegese menang isun pikum belum sira kabeh umrat ing masa sininan tegese pirang-pirang tahun arba'in tegese 40 min qabli saking sadurunge Quran la uhadditsukum bi syai'in orang nyaritakeun isun ing sira kabeh kalawan suwiji afala ta'qilun Nata maka orang waru sira kabeh anahu laisa min qabli satune Quran iku ora aya Quran min qabli ku tetep saking sadurunge insun masih keneh nyaritakeun kabangkawarahan kufar Mekah kafir Mekah teh palinter bahasana baragus palinter budayana atuh dipertahankeun budaya Arab tapi kapinteranana teh teu nuduhkeun ka dirina aya ilmu nu bisa nuduhkeun ka diri aya ilmu nu bisa ngahijab ka diri ieu ngeri ge urang ilmu teh kadang-kadang nuduhkeun nyinaran kadang-kadang ngahijab ieu nu ngeri ge lamun ilmu ngahijab ka urang endek nyaritakeun ilmu naon alat sapira alat atuh jangan alatan maca rapih geus boga ilmu alat
nyimpulkeun anak kuedah jeung tarif teh atuh geus dikuasai geus ngaji ilmu mantek rahasia-rahasiana dikuasai geus ngaji ilmu bilagah kitu kene ilmu hadis musalat hadis teh geus dikuasai tafsir gitu kene tapi geuninganan eta ilmu nu sakitu lobana meunang lagi geus lain di dalam negeri lain di dalam negeri lain menang di luar negeri Tasik berarti tah ilmu teh menang di Misro menang di Turkiye menang di Maroko nah ternyata jadi hijab tidak lantip kolbu hirup bakapan namun satungtung masih kene diatur ku nafsu encan jadi jelema teteh masih kene jelemaan masih diutar atur ku nafsu masih jelemaan kene teteh lain asli ja asli da hirup urang we teh wauh ka Allah tur nafsu bisa disigraikeun eta karak jadi jelema minimal nafsu urang teh bisa nuturkeun syariat minimal bisa nuturkeun syariat tuh iya makan Masya Allah kurang kumaha jelema pinterna di negara urang tapi geuninganan wayah kasogok mah eta ilmu mana eta ilmu loba di diri urang teh tapi wayah ngeridit mah terus bae eta ngaranna ilmu jadi hijab ilmu teh jadi hijab tah da kumaha coba jadi hijab ilmu teh Masya Allah karim nah ini karakter kufar Mekah adem ayam hirup di Mekah teh harita teh maksud adem ayam teh sekumaha air mengalir di negara Mekah teh lain adem ayam ngeunaheun sebenarnya mas siapa kuat siapa dapat jadi baheula teh paloba-loba komplotan kobilah ngaranna jang paluhur-luhur pagaweanna geus teu jauh hiji mabok mah jurusanana ngabunuh jeung zina kadituna judi sakitu eta agawean teh kos kitu deui sapopoe teh mabok zina judi bunuh perang da baheula teh kos kitu teh Masya Allah Kangjeng Nabi teh dilahirkeun di tengah-tengah karakter manusia di negara Arab nu model kos kitu ya Allah ya. Urang mah kuari ngahareupan karakter Jawa bae ge geus sararese. Urang ngahareupan karakter Lampung bae ge geus hese. Ulah waka salampung urang kawin jeung awewe urang Lampung. Rasakeun sia. Atuh ente man teu kabeh ngan 99,9,9 we. Tah, ieu menghadapi karakter eta bae ge tah. Ulah ganggang menghadapi karakter Salampung, Sapalembang. Urang kan lamun sasalaman pada Jakarta, pada Jawa Barat. Rapi kan sasalaman teh sok karakter urang Jawa Barat. Baheula urang Jawa Barat kan Tangerang, Serang. Pandeglang rengkas betung nah eta teh kapan karakterna teh sa Jawa Barat lah ngan beda sautak saeutik rengku ilmu sasalaman teh rapi urang rangkas rapi urang Pandeglang rapi urang Serang urang Tangerang popokon hebat na meuh maksudna Tangerang ka dieu Tangerang ka dieu kumaha urang ningali Cianjuran gitu kan Sukabumi Bandung Parahyangan rapi itu Jakarta rapi kan Jakarta walaupun sogol orang Jakarta tapi rapi sesalaman set hangat sesalaman hangat orang Jakarta
Komo nu boga pencama, ieu diceklan ngene. Dak, ieu diadukeun jak. Jakarta tuh. Aja di sagede kieu beres asalamat teh ieu. Keur carita karakter ieu. Ieu keur carita karakter kan urang. Coba, jol be orang Palembang. Sasalah mana? Heseueun nya mah bongkok kitu. Heh. Palembang ada kos kitu teh, Sumatera. Yeuh. Deureus lamun haju matana ka urang mah deureus we lain. Aduh sia. Untung aing baheula dinasehatan ku guru pencai. Datang ka eueuh pencana kuari. Eta teh sasalaman karakter. Eta kan nisbat di urang teu bagus, nisbat di urang. Sasalaman eta teh nu boga ilmu teh sasalaman. Lamun geus kebel di urang gara rada robah. Sakitu geus kebel ge teu robah. Lah ora robah-robah iku mah. Us mengkonon mah aja. Iya, ngebaku itu mah. Wow, orang biasa dan pelocoti itu. Hese, batal. Nah, tuh tapi orang Jogja. Solo, bari loba bohong ge. Itu maksudnya karakter ieu keur cerita karakter. Iya, atuh bohong mah lain di itu bae saru Bandung ge barohong. Eta teh bari kitu teh ngabohong teh. Asli mah henteu. Orang Bandung bari rengkuh gitu, asli mah henteu. Di tukangan. Eta rengkuh munafik ngaranna teh. Yo keur carita, urang ke Mekah. Arab Mekah jeung Arab Madinah jauh berbeda. Jadi di Madinah marah-marah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung dipeluk. Mekah tuh bisa, urang ngajak. Urang di Mekah ya. Ribut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Melong baki. Beda Madinah mah, ribut-ribut urang bae. Urang nawar tasbih. Kam ya Syekh. Miliar real. Alas komisi real. Loh, marahnya no. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu, malam dibere dua begitu. Eta Madinah. Udah sok pendidikan Kangjeng Nabi datang ka ayeuna pohara amat. Masya Allah karim. Pohara inget ka Kangjeng na? Ya Allah ya Rabb, ku sholawat lulu. Sok di Madinah, coba bagi orang marah maca sholawat. Orang marah. Haji Pak ini pernah marah. Buat orang Arab. Maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malah marah. Urang Arab naga nyahueun nya ieu sholawat teu datang ka hate cek ieu. Urang Arab kan jago. Nah, Kangjeng Nabi teh diturunkeun di tengah-tengah karakter Arab anu keras, di negara Arab anu panas, anu keur meujeunna hurupat luar biasa. Kejanggalan, permaksiatan teh keur meujeunna. Kangjeng Nabi di dinya diturunkeun, dilahirkeun. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh katingali berbeda. Meneng gelar Al-Amin 20 tahun. Kabelah dieuna pohara. Sarieun simak ningali Kangjeng Nabi ku jujurna. Umur 40 tahun Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq al-ayat. Langsung Kangjeng Nabi sir dakwah teh alon-alon kabelah dieuna kakarak rada kenceng. Sahabat anu korban teh geus lain hiji nu diciduhan, anu ditampiling, anu dibeuleu anu di naon kitu ngaranna dipoe, nu diseret. Masyaallah perjuangan agama. Urang mah kuari tinggal ngeunahna doa. Deuleu sahabat baheula. Diseret. Dipoe antara batu jeung batu, buana panas luar biasa. Nu teunggelan, ciduhan, mempertahankeun agama, memperjuangkeun agama. Datang ka belah dia ada perang. Urang mah titah di imah datang ka dieu bae ge teu ngawudukeun teu kuat. Berjuang urang teh kos kitu. Berjuang urang teh kos kitu teh ngawudukeun teu kuat. Ya Allah ya. Ngaji kok di luar ngajina. Nah, di
luar kesal ngaji besi lain biasanya di jero uduk beakeun aing namun di jero bukan kayak digotong di luar ieu perang titah ngadengekeun doang geus teu kuat perang ngaji titah ngadengekeun doang geus teu kuat tak ieu mah lain deuk carita kumaha henteu sabodo tah mah hak masing-masing tah mah ieu mah maksudna tak urang perjuangan sahabat deuleu tuh pohara amat ulah sahabat nenek moyang urang baheula tah memperjuangkeun negara jeung bangsa jeung agama pohara urang mah ieu kuari ieu teu ngawuduk saeutik we babaturan dicarekan kamu teu ngawuduk teh babaturan dicarekan kamu goblok sia hayang mah tuh sesakeun tolong sia nyana nu teu ngawuduk babaturan nu dicarekan goblok teh coba yeuh ini sebuah perjuangan uduk. Perjuangan. Eta kemana ya orang berjuang teh? Bandingkeun. Tarolah berendanan sama luhur teuing jeung para sahabat mah, luhur teuing jeung para tabiin mah, luhur pisan jeung para pejuang 45 mah. Kuari mah ieu jeung guru-guru urang anu anteng tengah peting hudang mentang mata. Tunduhun nyana ge sarua aja jelema. Si eta anak setengah jelema. Tunduh, tapi biasa bae lah mata nu Allah, tunduh nu Allah nyangakeun Gusti ka Gusti. Tuh dipake tafakur, pake riyadhah. Dicoba tak ku urang tuturkeun tah jelema-jelema anu takarrub ka Gusti Allah tengah penting coba aing nek nuturkeun lah perang mah meureun teh kudu make tanaga. Ya, geus aing mah udang ti peuting bae mah perangna. Udang jam 2. Ngelejam guys aing jam 2 datang ke jam 3 coba aing diuk baca sholawat coba mulai pemajikan bisa jadi usuraan ini kemana salaki ya besi payah di luhur sajadah orang bener bae atuh anggel di dia ya menyewiridan di dia na diteuneudan anggel tama ngaranna siap kan berarti. Ieu mah urang ngabandingkeun perjuangan. Ulah Kangjeng Nabi, geus ese nyaritakeunana. Ulah para sahabat, para tabiin, nu kamari ieu bae ge, para aulia-aulia Allah, perjuangan anu mantak Banten. Jadi hebat teh Islam teh, mantak Demak jadi hebat teh, mantak Ampel jadi hebat teh dan sekitarna aya para aulia-aulia Allah nu berjuang. Eta mah geus jelas. Perjuangan anak urang kuari perjuangan anak melalui tapakur bae ti penting sarua tage ngabutuhkeun waktu ngabutuhkeun tenaga ngabutuhkeun sagala-gala aduh cenah kieu ternyata orang tunduh kopian kopi teh jangkos kitu geus kopi rokok bari baca sholawat geus silanan belajar heula deui mah belajar heula kopi ternyata kopi sakieu mah ieu tah kurang keneh saember. Awak sia ku goblok-goblok teuing. Teu maik sacangkir, teu maik sagelas, ember sia ku aing. Awas sia ku ieu. Tunduh keneh bae. Ulu kadinyakeun. Lain diinum lain. Bebaskeun hulu ka dieu. Tolol sia. Ibadah ini bantak kuari masih kene bersinar ge Islam teh di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten aya kene jelema anu mikiran agama melalui takarrub ka Gusti Allah eta hiji dibandingkeun jeung 1000 kiai anu ngocoprak di luhur panggung hebatan eta ulah neuleuh ka dieu ya kasinggung aing Masya Allah, aju ngalirik ka dieu kabeh tolong. Tapi lamun wudhu kos gitu kan ulah kokoprak. Ulah kokoprak teh. Ya ucing mesieun ku kokoprak. Aya ucing eok. Ulah waka digebukeun asal diacungkeun we kokoprak. Kabur. Jadi berarti kokoprak kiai kokoprak mah jang ucing. Lumayan jatuh jelema masyarakat teh ucing kabeh. Nyana lagi garong.
Iya mah carita perjuangan agama, masya Allah Karim. Nyeri, indah. Kadang orang merenung, masya Allah Karim Pohara. Perjuangan teh, mantak kuari bersinar tadi Indonesia. Hasil, baheula para aulia Allah. Tinggal diteruskan kurang. Kuari teh ya. Hasil perjuangan para aulia Allah, para ulama solihin. Tinggal diteruskan guys kurang kuari. Biasa baik. Tenang, tentrem. Urang cukup doa baik ke Allah. Doakan nu mantak jelema cara rinta resep. Urang teh ngadoana ya Allah ya Rabbi nu usaha supaya maraji usahana di pemerintahan supaya talalentrem jeung supaya jala lujur, nu tani supaya bagus tadina jeung supaya ka Allah supaya talalentrem. Nu ngawarung kabeh nu magahan ngaji kabeh teu kudu bebeja siapa yang didoakeun si jimbaan eta mah aya muatan tah mah ki pudol eta mah langsung ka Allah udah hubungan urang jeung Allah cak Allah siapa geus ngadoakeun ka umat-umat anda tuh komo aing pangeran kan kitu ieu mah lain kan dibere duit ngadoakeun teu dibere duit henteu kieu emang tilok ngadoakeun naon nu datang ge tilok kudu ngadoakeun ka nu tilok datang. Deh, kamu musuh aing. Deh, kiai sih memusuhan. Kahayang aing mah atuh ngondang aing muludan aing rajabah. Ieu mah mulut tilok ngondang, rajab tilok ngondang. Atuh teu ngondang ge berkat-berkat. Ieu eueuh hating. Bahasa hating, bahasa mana eta? Eta kan lain kiai kos gitu. Ai kiai ya Allah ya Rabb Gusti. Salametkeun keluarga, salametkeun murid, salametkeun tetangga-tetangga kawau-kawau. Terus bahkan lain jang sorangan Kangjeng Nabi mere contoh dina Jumat Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal eta teh contoh cek Imam Ghazali. Eta teh contoh. Bahkan lamun teu dibaca eta teu sah Jumatna ge. Lain sembarangan doa, eta kan jang mukminin mukminat. Dina Jumat urang mah tak kunaon ya Allah ya Rota. Lain kitu pandan. Ya Allah abi teh dagang karung. Dagang karung teh teh kurang laku bace. Ayo babaturan abi dagang karung ku galedegeun we Gusti. Anya doa si kos kitu. Eta teh bagus. Allah. Ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul, tuluy titah dakwah. Salah sahiji sifat anu wajib di Kangjeng Rasul teh tabligh nyampaikeun wahyu. Walaupun pahit tetep bae kudu disampaikeun. Sampaikeun lah ku Kangjeng Nabi. Walau kana murrad. Urusan daek jeung daek lain urusan Kangjeng. Tapi Kangjeng Nabi mas sebatas nyampaikeun. Daek nu ngadaikeun Allah, teu daek nu ngateudaikeun lagi Allah. Itu urusan Allah. Urang mah nyampaikeun. Mata kiai sok mamarahan, tolol. Aing teh ngaji di mushola. Naon atuh teu daralatang sia. Juga si pake geus diaji ge teu dipararake. Geus bubar. Cak masyarakat teu los. Dua deh ge bubar. Kiai goblok. Atuh kieu lain kitu gaji bae. Geus teu kudu diajakan go sorangan aya bae tuh. Bejan bae cek urang teh indek ngaji mah teu aya daekeun atuh mangga teu daekeun geus. Sampaikeun aju murid teu narurut. Atuh urang mah sakadar nyampaikeun nu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun makan Allah. Acenna nyana dibere hidayah atuh nurut. Acenna henteu atuh henteu. Urusan make mah teh urusan masing-masing. Kan ngarasana urang ge karasana tiis ka urang. Ieu mah lain, Pak. Ai kieu eta musala, geus. Urang mendingan nyumput bae ulah ngaji. Kan bisa nyumput ka situ beul, ngocoprakna cenah mah. Ngocoprakna aju sagala yang dibere, sagala yang disumbang, sagala mah. Aing mah bosen ka kieu kos kitu. Mending rantai bae ku urang kiaina. Tuntuk da lain ngaji, ngarantai kiai goblok. Ya. Kangjengnya ya Allah ya Allah. Wa idza tutla alaihim
mana-mana dibacakeun ku Kangjeng Nabi ka para kupar-kupar Mekah. Ayatuna bayinat, ayat-ayat kaulan nu agung cik Allah, yakni Al-Quranul Karim dengan jelas nyata bahwa Quran teh merupakan wahyu. Dina ayat tersebut teh jaritakeun tentang ketuhanan, ketauhidan. Dulur cek Kangjeng Nabi teh ieu teh pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal nu pagala geus dibaca. Pangeran teh anu kasipatan ku wujud kidamba komo khalaqah lil hawadis dan selanjutnya anu ngatur-ngatur urang hirup jeung paeh teh pamere Gusti Allah, susah jeung senang teh pamere Allah, sugih jeung fakir teh pamere Allah. Urang madar mah teh ngan sakadar pa ikhtiar jeung kasab, adapun anu nangtukeun makan Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi ulah sok mangeranan ka batu, ulah sok mangeranan ka kayu. Pangeran-pangeran batu, pangeran-pangeran kayu, eta mah lain pangeran diciptakeun ku tangan-tangan manusia. Allah mah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dakwah teh Kangjeng Nabi kos kitu. Kadenge ku kupar-kupar Mekah teh. Kumaha bahasana? Ieu. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا. Cek para kupar-kupar Mekah teh Muhammad, kupar Mekah teh hartina kupar anu teu ngarepkeun kana kapanggih jeung kaula nu agung. Cek Allah teu percaya berarti kupar ngaranna. Cek nu teu percayaeun ka Allah sebagai pangeran, teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai utusan anak. Jadi atuh layakopunal basa teu sieun kana dihudangkeun ti kubur mizan siratal mustaqim, teu sieun nya sebab teu percaya. Kumaha ngomongna? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Mad kade mad. Sia eta dakwah nyaritakeun pangeran-pangeran kahayang aing mah kieu. Dakwah mah dakwah bae tapi ulah sok nyawat-nyawat pangeran aing sih. Eta kan pangeran ti nenek moyang urang. Hayang anu beuda jasa itu. Hayang nu sedeng eta, hayang rada leutik eta bila perlu urang nyieun deui pangeran. Ulah sok dicawat-cawat si pangeran eta. Masyaallah. Nyeun lagi masyaallah tolol teh. Ih, atuh urang Arab. Pangeran urang teh titipan ti nenek moyang urang. Geus lain puluh tahun, ratus tahun. Aduh kududa ku urang dimumule di sujudan. Maneh ieu anyar-anyar ku ari teh. Nyaritakeun pangeran mana teu kadeuleu ta pangeran teh. Aju siang ngabejakeun cenah Muhammad, pangeran teh anu ngadamel langit jeung bumi, ja atuh beuneunan di baheula ge langit jeung bumi saya. Aju pangeran-pangeran ngurus-ngurus teh urang teu pernah diurus ku pangeran. Cek Kangjeng Nabi teh justru ieu teh langit jeung bumi teh lain okos petet jadi sorangan. Emangna petet buah jalai. Tambahan ti aing teh mah petet mah. Henteu aya ti ditu mah teh petet. Cek Kangjeng Nabi teh ieu pangeran teh justru nu ngadamel langit jeung bumi teh tadi mah langit jeung bumi teh teu aya di alam itu mah, di alam arwah. Kebelah dituna de alam malakut, kebelah dituna de alam lahut. Eta mah teu aya sabenerna mah. Aduh, Gusti Allah teh ngadamel langit, ngadamel bumi. Itu ciptaan Allah. Terus Gusti Allah teh ngutus setiap saat ka nabi-nabina. Miti Kangjeng Nabi Adam, 2 Kangjeng Nabi Idris, 3 Kangjeng Nabi Nuh, 4 Abdon, cepet. Isa terakhir. Saya tuh mengaji bodoh terus. Tak pula nabi akhir zaman si Kangjeng teh nyaritakeun ba pangeran teh Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mad.
coba sih dongengna nu sejen bae sih. Dongengna nu sejen lo sok aju nyinggung-nyinggung pangeran. Kan lamun nyinggung pangeran kumaha mun kadengin ku pangeran. Wah, cek Kanjeng Nabi pangeran batu kos kitu betul kadengin. Duh, man. Lain masalah batuna, tapi eta di jerona mat. Pangeran teh kadeleuna mah batu padahal di jerona aya nu ngageugeuh teh mat. Waduh sia. Sing hade seorang salah. Teu aya, batu mah batu bae. Tetep pangeran mah Allah. Mad. Lamun sia terus-terusan kos kieu awas ya mat. Je parangsana. Awas ya ulah sok aju ngahina sia ka pangeran. Geus dakwah mah nu sejen bae. Ngajak nu sejen tapi ulah sok nyawat-nyawat pangeran. Awas tah nya. Geus atoh kieu bae geus, ulah sese. Coba mad. Asal datang sia nyampaikan Quran, asal datang nyamperkeun Quran. Anu Quran nyaritakeun eta nyela-nyela kana pangeran. Sagala nyaritakeun hudang ti kubur, sagala nyaritakeun masar, sagala nyaritakeun. Kitu Siratal Mustaqim. Riweuh ayeuna mah ngadenge kos kitu. Coba sih ganti Qur'anna ulah Qur'an eta. Tuh kan. Ieu Qur'an. Di dalam Qur'an jelas. Cik jelema-jelema nu teu percaya ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad teh nyaritana teh iti bi Qur'anin ghairi hadza. Muhammad coba datangkeun Qur'an ulah Qur'an nu ieu. Qur'an nu ieu mah bosen ngadanyana teh nyacat nyawat pangeran bae. Di kebelah ditu teh sagala nyaritakeun kubur, sagala nyaritakeun bas, sagala nyaritakeun masa tek dongeng. Ganti sih coba atuh. Ulah make Qur'an nu eta mantak naon. Qul ma iti bi Qur'anin ghairi hadza au badil atawa ganti bae ku maneh ieu Qur'an teh Qur'an nunang maneh bae. Padahal mah nyahuan Kangjeng Nabi teh teu pernah maca, Kangjeng Nabi teh teu pernah nulis, disebut lagi ummi. Ummi teh lain bodoh, ummi teh tara maca, tara nulis. Sebab lamun Kangjeng Nabi nulis bisa dianggap Quran teh buatan Kangjeng. Lamun Kangjeng maca bisa dianggap ieu dongeng-dongeng Quran teh meunang ti sejarah-sejarah kitab-kitab nu bara heula. Tara nulis, tara maca Kangjeng disebutna ummi tapi nyaho. Segala rupa nyaho. Ai si ieu mah panulis terus maca terus. Maca terus deureun tapi hati nu nyangkrung. Bisa bahasa kali nulis kudu terus moal poe nulis boro-boro ku batur tulisan jana ge nyana nu marah sorangan ya tulisan sa goblok puguh tulisan jana tolol teu baca ieu tulisan anak nang kadinya mana bah ini tulisan siapa ya ini kan tulisan abah ini kayak dapat kaki aja atau puguh abah emang dapat abah iya maafin ya tolong tulisan jana teu kabaca ku nyana eta mah geus pamustungan jelema atuh pamustungan biasana kan tulisan sorangan kabaca ku sorangan minimal ieu mah boro-boro ku batur ku sorangan kitu kan baca lagi dibalikeun kok terbalik sih atuh bab terbalik bah baca koran kayak gitu kan mobil terbalik gitu. Baca koran pos kota goblok ya. Atau bukan terbalik, atau korannya terbalik, bah. Oh iya. Atuh hirup jeung pikun mah kos gitu. Tah. Iya, pamenta kafir Mekah, mad. Iti bi Qur'anin ghairi hadza. Datangkeun Qur'an nu lain ieu. Coba nu Qur'an nu sejen. Au badilhu atau ganti bae sih ku maneh Qur'anna. Dia maneh pinter. Udah sok aja diantapkeun bae. Urang mah nyaritakeun seputar patung teh sok hayang seuri. Hayang seuri nya. Kamari Jakarta teh kapan banjir? Aya sabaraha gereja anu kabanjiran bahkan anu sangat menyolok mah kelenteng. Kelenteng teh kan banjir kamari teh datang ka kelentengna. Nah, iya umat muda. Wah ribut, wabeh kumpulan. Jangan kita selamatkan Tuhan kita. Oh, beta kan naonan eta. Wah, tuh langsung Tuhan.
patungna teh di talian kunyana make dadung aju di panggung dibawa kunyana ka darat. Alhamdulillah kita bisa menyelamatkan Tuhan. Eta kan tolol eta. Nu kuduna makan nyana diselamatkan ku pangeran, ieu mah nyana nyelamatkeun pangeran. Eta pangeranna daek be ongko di dadungan. Ieu bahkan lain cerita bohong ieu mah lain 50. Ieu mah asli ieu mah. Kamari teh di Jakarta rame-rame menyelamatkan Tuhan. Ya Allah, ya Rabbi ta'ala. Ya kan unik. Lain eta bae beureuh di ugal daerah ge. Pangeran teh. Kula maka inget ka Ameng bae baheula teh. Ameng nu boga peternakan ayam tadi dinya. Baheula teh osok diajak ku kula ke Garut, nyana supirna. Nyana kan budak. Saya aja cenah nganter ke Garut gini. Iya dah enggak apa-apa. Berangkatnya nasakan supirna. Datang ka imana? Tunggu dulu ya. Mau apa dulu kok? Mau ibadah dulu. Kula neulekeun we sial cenah. Aing nungguan ibadahnya anak aja guys. Beda-beda pangeran orang sama mobil guys. Eta singgo masyaallah. Nu minta kula daek naon? Majikanna muriang. Kalau istri saya meninggal, saya kawin lagi dengan orang yang kaya, saya masuk Islam. Tapi kalau saya kawin dengan orang miskin, saya enggak. Gitu amat cacak ada. Atuh kawin mah kawin bae masuk Islam bae. Gimana nanti mun kawin kan sugih Islam. Berarti kan teu riweuh deui dengan dunia. Tapi lamun kana susah, saya enggak masuk Islam. Eta ujungna berangkat ke Garut. Dari kikiran teh geus beres, mawa teh plastik hideung. Plastik asal. Naik kanya ka mobilnya ada supir ya. Tenden di dia di tengah antaranya na jeung kula. Itu apa kok? Tuhan. Aing seserian bae. Pangeran naik diasupkeun ka plastik asoy. Ieu asli ieu lain bohongan asli. Masya Allah Karim. Nah itu seperti eta. Ya Allah. Jadi kenapa dibawa-bawa? Biar enak aja kita di mana aja kan bisa ibadah. Ya tuh kau udah. Kalau gitu mau udah amanin itu Tuhan nih. Kalau dipikir pakai akal nu sehat, disambut lo bahayang siri udah. Lo bahayang siri jeung Buddha, jeung Hindu. Ya termasuk yang Kristen. Maksudnya lo bahayang siri mantap. Iya. Cek orang-orang Yahudi, cek orang-orang Kristen ngomong na iti di Quranin ghairi hadza. Man, coba sih datangkeun Quran ulah nu ieu. Ieu mah gawena ngan nyarekanan pangeran urang bae. Coba gak datangkeun pangeran nu laisa fihi aibu alihatina. Coba sih Quran anu henteu nyarekanan pangeran urang, anu supaya akur pangeranna. Coba dilu atau ganti sih Qur'ana mintil koi nafsi menang anjeun Muhammad makan yeuk Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi Cekangjeng Nabi tita ku Gusti Allah mat sampaikeun ku ajen ka para kupar-kupar teh mayakunu teu pantes jeung teu bisa kaula ngagantian Al-Qur'an teu layak teu bisa teu sayogia kaula ngagantian mintil ko nafsi ngagantian Al-Quran di kaula yani kaula nyieun Al-Quran ente aya attabi'u illa ma yuha ilai henteu nuturkeun kaula kecuali anu diwahyukeun ka kaula mah nya kula kudu ngagubah robah ngagonta-ganti Al-Quran ye inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim saenyana kaula rempan saenyana kaula sieun in asaitu lamun kaula nyulayan ka pangeran kaula dengan cara ngagantikeun Al-Quran cara Kristen diganti tahrif cara Yahudi diganti ditahrif
geus eta Tauratna muharrab, Injilna muharrab. Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi kaulah masieun inni akhafu in asaitu rabbi. Rempan sieun lamun kaulah nyulayan ka pangeran dengan cara ngagantikeun Al-Qur'an. Sieun naon? Adzab yaumin alim. Sieun ka poe kiamat. Ye urang dul mantak darah yuk di dieu teh urang geus sieun poe kiamat, sieun aya neraka. Kajen teu ngaromong ge ieu teh urang teh embung ka neraka. Si eta baja daek ka neraka teh. Kamari kan geus ditanya daek ka neraka, daek jeung asal tiis bae. Urang mah tiis panas pokona embung we ka neraka teh. Nyana mah kajen sabodok. Kebal-kebal mah tiis-tiis ge panas. Geus urang embung. Adapun haju ku Gusti Allah dikanarakakeun. Mangga bae engke dikanarakakeun asal ulah panas. Mentak cek Imam Jalaluddin Rumi, jelema kafir jeung jelema mukmin maksiat sama-sama ka neraka, tetapi mukmin mah di nerakana indah. Nikmat. Mukmin anu maksiat di neraka bandingkeun jeung kafir ngeunahan keneh mukmin anu maksiat. Sebab naon? Teu ngarasakeun panas. Panas teh sakedeung. Sakedeung sampai 2 PK ditu mah ngeunah. Kumaha mah bisa ngeunah kos gitu? Lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka. Sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas cek Imam Jalaluddin Rumi. Sapoe panas, 2 poe panas lah. Kaditu nama urang teh aya teh ngajerit sakieu, cicing sakieu. Gas, mendingan ulah bersuara, mendingan hayo bae zikir ka Gusti Allah. Tah, untungna nu ngararaje teh kos gitu. Nu mantak aya jelema maksiat, tetapi ke waktu maotna dijadikeun wali. Aya jelema anu tadina kiai, waktu maotna dijadikeun jelema maksiat. Imam Jalaluddin tah. Eta keur carita keur maot. Engke di darakana ge geus puguh para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama kasalalorga anu saroleh. Ieu mah jelema anu jahat. Biang jahat di neraka. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, adi teh mah indah. Sebab naon? Lah, urang ngajerit sakieu cek marah sakieu. Gas. Pasrah bae ka Allah. Langsung bae. Malah mah di neraka. Sanu boga tas bae. Cak ahli-ahli neraka. Hoi. Yang tas bae di neraka keur ieu tolong. Deh kuari. Henteu aing mah hayang tas bae. Tas bae di mana? Tuh seuneu. Sugan bae nu mah tas bae budak. Sok sia. Sia jeung hanas bae sagala. Ieu. Aing sebenarnya tiba heula teh pangeran aing kan Allah. Sia ge sadoakan Allah. Heeh. Ngan aing mah ieu kan kajurung ku nafsu. Aing gaji murudaan. Rajaban aing milu nyaho aing. Ngan aing kajurung ku nafsu. Ja kiai ge aya di dieu kuari. Di mana? Ngeutu loba omong. Aja saya kurang. Nyaho pangeran teh Allah. Aing sri ngadengekeun urayan-urayan kiai. Cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunaheun geus aing zikir kuari. Cak ahli-ahli neraka. Keur ieu keur di dunia henteu aing mah di dieu ge kajeung. Di dunia aing teh kaburu kuari neraka lahap. Bisa anu Jalaluddin teh ya Allah ya Rabb. Sia dek nuturkeun hayu. Nek moal aing mah. Nyana teh geus sakeu pararanasna. Aing mah zikir bae ka Allah. Zikir ka Allah di neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak malaikat sanu zikir eta. Cak ahli neraka. Tuh, situ zikir bae. Hoi, cak malaikat. Keur ieu zikir bae di dunia. Penting beurang Jumat kunaon di dieu. Lah, malaikat ge makhluk kaditu sia. Cak malaikat serem banget budak. Yes ya. Sakitu di neraka zikir panas bae sia di akhirat mah. Ulah loba omong, indep. Aing mah aing sama sia. Sia mah paling yang nempoan doang, jangan iskeun moal bisa sia. Cak malaikat sia bahasa mana sih? Eta bahasa terbagus sama sia mah. Buka hayang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya. Eta jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngadak-ngadak ku husu-husuna tiis di neraka.
Tiis la ilaha illallah iya tiis berarti bener Kangjeng berarti bener sahabat berarti bener Al-Quran berarti bener para aulia Allah berarti bener para ulama-ulama ternyata di akhirat di surga di neraka tiis sekian lagi ya ngabejaannya na dakwah saudara-saudara ahli neraka seperjuangan saat ini saya menemukan keindahan tolong kasih tahu yang lain percaya atau tidak percaya terserah tapi ternyata setelah saya zikir terus adem sekali neraka bana iya sih lihat kulit saya tuh nggak terbakar kan jangan lihat aja Pendi iya bang angus lihat ini atuh kami jauh cekina masya Allah ikutin saya ayo waktu di neraka nyen majelis taklim majelis zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ramai di neraka tinggal Yahudi bae jeung Nasrani jeung kafir-kafir teu bisa sanajan milu zikir tetep panas bae sebab teu percaya ka Allah tadina kita ieu Imam Jalaluddin deuk nyaritakeun kafir mah abadal abidin sebab teu robah tapi mukmin zikir di neraka tis terus ramai kan di neraka teh tuh Jalaluddin malaikat Malik gandeng terus bae zikir illallah la ilaha illallah ya otomatis kan aya bukuna anu kudu 10 tahun anu kudu 15 tahun 20 tahun 100 tahun otomatis keluarkeun ya kamu udah harus keluar ke surga mualah keluar ke di surgamu cak balik surga ieu henteu cak yen kok bisa teu ya atuh ka surga kan maksudnya supaya tiis atuh dijaga geus tiis Masya Allah cak balik jadi kos kieu ulah bomong sia cing ngarembel bae sia kabeh ngomong kiai nama tanu di neraka kiai na aya kiaian biasa kiai ini udah harus ke surga ini udah waktunya udah masuk ke surga kagak udah saya di sini aja adem begini kiai masalahnya bukan sekedar adem di sana kan ada buah-buahan ada minuman ada bidadari nggak pengen udah sini aja hese tah datang ke duk dikaluarkeun ge hese mun lain laporan ka Kangjeng mah itu laporan ka Kangjeng ya Rasulullah Muhammad umat di neraka ndek kita ka surga embung kunaon Kangjeng Nabi ge wih kunaon jadi ka surga jadi embung coba pariksa coba ka ditu pariksa ku Kangjeng Nabi oh kabeh Abu Bakar Umar Utsman ka neraka kabeh ku jeprakan mana kiaina ceuk teh saha ngaranna ayalah malu bejakeun cak Kangjeng kunaon dieu geus waktu ka surga jadi embuk jagina di neraka geus masyaallah sadaqallahul azim cak Kangjeng maha bener Allah cak kabehan teh sadaqta ya Muhammad bener anjeun Muhammad cak kabehan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cak kabehan jadi zikir mah anti panas ulah-ulah kuari zikir jaga di neraka ge lamun dipasang zikir anti api mantap ketika maneh menghadapi seuneu ulah berani kana seuneu jadikeun diri maneh Ibrahim ketika maneh can jadi Ibrahim ulah ngadeukeutan seuneu bohewel sia ka jeung kumaha maksudna mah diri urang jadi kena Ibrahim eta bahasa Jalaluddin Rumi pohara ya Allah ya Rabb nah akhirnya Kangjeng Nabi kieu
aya tempat-tempat na masing-masing ieu mah kuari maka salalor gawe lantaran loba kanikmatan anu sejen di surga ge ieu mah deuk ngabuktikeun bahwa zikir teh anti api berarti bener boro-boro dipasang di dunia cacak di neraka ge ari penuh keyakinan inget ka Allah masih kene tiis yang ngakeun atuh kumaha Kangjeng bae aya asli mah kami ge saya enggak surga subhanallah. Wah, Cak Abu Bakar ditata dia tuh siap. Abi atuh mana betah sebenarnya mah. Atuh di neraka tiis bae. Aambeun mah tetep bae hangru. Ya akhirnya di surga. Nah, nyaman diceritakeun zikir lain lalaga. Masyaallah karim. Wahara. Nah, in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Ya yaumin azim rempan jeung sieun kana siksa yaumin azim jaga neraka kul ucapkeun ku anjeun Muhammad la insyaallah namun Allah ngersakeun mata lautuhu kaula moal macakeun kana Al-Qur'an alaikum kanjen kabeh ieu mah dikersakeun ku Gusti Allah bae kula dibere wahyu kita dibacakeun kanjen parentah Allah wala adrakum lamun Allah ngersakeun ja Allah ge moal mere nyaho ka aranjeun kana ieu Al-Qur'an moal ieu nyaho bahwa ieu Al-Qur'an teh Allah kurang kumaha sebenarnya mah kaula babarengan jeung anjeun faqad labithu fikum umuram min qabli pan kaula teh geus cicing babarengan jeung anjeun sabaraha taun 40 tahun meme dibere wahyu babarengan teu pernah macakeun Al-Qur'an kuari bacakeun Al-Qur'an teh ti Gusti Allah afala taqilun sing nyaho anjeun kula dibere Al-Qur'an ku Gusti Allah ditah disampaikeun iyalah bentukna Al-Qur'an nyaritakeun pangeran anu asli nyaritakeun rasul asli nyaritakeun kehidupan akhirat nah lamun lain nang Allah mal bisa kula buktina baheula babarengan jeung maneh 40 tahun kula can diangkat jadi rasul pernah macakeun nya henteu berarti kan dia lain buatan kula lain buatan kaula lain ciptaan kula asli ti Gusti Allah tinggal nurut bae anjeun aya nu nurut aya nu henteu ku parmekat eta mah tergantung kumaha hidayahna kumaha nur ilahi pamere ti Gustina jageuninganan urang anu jauh ka Kangjeng 14 abad anu silam teu pernah amprok jeung Kangjeng teu pernah amprok jeung Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali teu pernah amprok jeung Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki teu pernah amprok jeung para wali sanga aya dibere hidayah mah geuning urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul mahalna hidayah murahna hidayah mahalna hidayah baheula ngeuleuh ka Kangjeng teh dibere hidayah kafir urang teu ningali ka Kangjeng Nabi tapi dibere hidayah iman masyaallah tinggal dipertahankeun ku urang diperkuat sing hade geus ngageus isuk pake eto tinggal salengkah deui urang hirup ku sabab ngeridit urang jadi ka neraka naudzubillah min zalik ku sabab disogok ku urusan-urusan negara aju urang ka neraka naudzubillah min zalik bener ge Allah Maha Ghafur Marut tapi lamun geus benci Allah kumaha coba ku sebab ngabohong dagang ngabohong melulu dagang ngabohong melulu dagang baheula sia ayo coba di tengah-tengah negara anu keur carut marut ayeuna teh maksudna mabok ambalaya urang ngadenge ti Cina dikirim ka dieu ektasi sabaraha kapal encan ciptaan buatan Indonesia encan mabok hampir kamari teh miras teh untung masih kene aya colekan toelan jeung alhamdulillah masih kena didenge tah kuari nu babok ambalaya zina ambalaya judi kuari mah baheula mah judi teh kudu ka Jakarta judi teh kudu ka Singapura kuari mah di jero kamar bisa judi di WC bisa judi masyaallah karim perjudian teh luar biasa nah ieu tinggal masing-masing urang mentek cek Gus Dur teh mah sebetulnya belum siap kita menghadapi era globalisasi cek Amin Raib siap tidak siap ya kita harus paksakan Gus Dur benar inget ke bangsa Indonesia terus karakter bangsa terus agama anak kuari kuat tapi anak yang incung ke ayah pikiran dede jeung nyah Kang terus Gus Dur mah bagaimana ke depannya ini anak kita bagaimana
Nah iya padahal pemal bisa ditahan kan bahasa Gus Dur teh kos kitu tah. Belum siap kita menghadapi era global. Padahal mah siap atunya leuwih nyaho. Ngan eta tah pikiran anak incu masyaallah. Kuari nu korban HP ambalaya. Geus puguh bapakna teh balik-balik korban HP. Bapakna. Aduh, indung nangis lihat deui beung datang ke panjang duluan salaki. Teu datang-datang ke anak korban HP. Ambalaya. Iya, pak bisa-bisa urang. Kudu bisa sing bisa. Paksakeun urang we. Jang urang keneh kepentingan anak. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu Al-Qur'an. Asli ti Gusti Allah. Al-Qur'an teu bisa dirobah. Al-Qur'an baca. Di akhirat bakal jadi nungtun urang ketika urang karumpul di ditu teh nyaho urang teh kudu ka mana ieu teh jembatan teh teu nyaho wali Allah mah sakiceup geus puru para syuhada ulama-ulama lalumpatan nu lempang ngesor ge datang urang mah teu kadeuleu jembatan Siratal Mustaqim teh kadeuleu neuk ka mukaan teu kadeuleu mah cek malaikat karumpul di dieu kenaon ieu henteu naon Atuh ka gerak ka sorga. Teu deuleu jembatanna. Atuh ngajebur we ka neraka. Wah, ngunah bae panas. Ya kenaon ieu? Nungguan bos. Bos sa? Nungguan Haji Pendi. Ye, cek malaikat bukuna ge di aing. Jahanam. Iya nungguan bos, atau sia ka baka jahanam. Sugan bae atuh kami ye duh ye jaai ka sorga hayang ngan teu nyaho jalan, teu kadeuleu. Ka neraka tumbung ya panas. Cek malaikat atuh sugan muga amalaman. Engke tungguan we sakedeung. Oh, bener bae. Aya jelema-jelema kararaset. Masyaallah. Ayo ditungtun Ki Fudoli ditungtun. Oh kan? Adang ditungtun. Iya sih, iya Haji Pedi aing kan anu nungtun tolol. Saha anu nungtun. Nanyakeun kan, ari eta nu narungtun saha sih? Ditungtun di bakana ka sorga. Eta saha nu nungtun eta? Eta teh Quran. Quran nu sok dibaca di dunia teh dijelmakeun ku Gusti Allah jadi jelema. Tuh kaset nungtun ayo ka ditu ka sorga ya Allah ya Rabb ayo ka ditu ayo cak Haji Pedi kan kula sok maca Quran yang berkat bae terjadi kau mau baca saya mah penghinaan ka wali tah mah kuduna ikhlas ngahidakeun ka wali tah mah kitu ya Allah ya Rabb masyaallah iyalah Al-Qur'anul Karim penungtun sakumaha anu jelaskeun ku Kangjeng Nabi geus puguh tabarok geus puguh waqiah geus puguh ar-rahman geus puguh yasin nah sakedeung deui lain sakedeung deui urang peuting tanis musaban ya urang nanggalkeun rawahna Senin Salasa Rebo ngahenen kana Jero Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin. Jadi malam nisfu malam 15, malam kunut malam ke-16. Bedana kitu dina Islam mah. Panjang ta elat-elat dina fikih. Cuma keur carita urang peuting babarengan di imah masing-masing atawa di musola atawa di majelis salim atawa di masjid berjamaah ba'da maghrib ulah ngomong nanaon heulanan kecuali ngomong-ngomong jang kepentingan maca yasin. Ya, maca yasin 3 kali sakumadun di Banyu Sarip. Ya, maca yasin kahiji, kadua, katilu doana eta geus dirangkum. Peuting teh sing hade ulah dilewatkeun. Sebab naon? Sebab amal urang sataun. Ieu tutup bukuna malam nisfu Sa'ban. Tutup buku tek laporkeun ka Gusti Allah. Ganti ku buku nu anyar. Ya Allah. Jadi lamun awalna Yasin baheula tahun kamari, kuari diakhiri ku Yasin. Sugan bae begitu loba kamaksiatan kan? Kamaksiatan urang sejarah satahun barang dibuka ku malaikat, ieu mah Yasin kabeh. Anu jelas mah. Da ieu lah tutup buku
buku nu ieu lapor simpen dibere buku nu anyar diawali ku Yasin 3 kali sakumaha nu geus dirangkum penting engke malam Senin urang babarengan nisfu saban di tempat masing-masing. Iya. Gitulah cerita seputar nisfu saban. Ke cerita tanggal hijina Ramadan masih kene dihitung iraha apa istiqmal apa kanukus nah ieu engke dihitung heula jeung tungguan ke berita-berita ti pemerintah kula mah sakadar ngamalkeun ilmu hungkul jeung nyaritakeun tanggal hijina menurut hitungan Sulamunairen iraha ke urang carita dina minggu terakhir pangajian sakalian urang nyaritakeun tentang puasa. Nah ieu mah Al-Qur'an baca. Namun urang teu bisa maca Qur'an nitah batu. Batur Ustaz ka dieu teh. Ieu tah duit 5 juta baca Qur'an. Sajuz bae 5 juta ulah hese-hese. Cak Ustaz teh 5 juta saja geus ulah omong. Kaji keur boga duit teh kaji. Langsung baca sajuz 5 juta. Cak Ustaz teh engke ulah ka mana mun nitah deui. Ieu cangkeul baca Quran ke dibayar engke. Alah cangkeul. Ulah kitu. Beres urang aya bae lanan nya. Duit nu aya bae lah pake. Ke baca deui. Cak Ustaz teh sial jasa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aya ada sok kuling ngajarahkeun teh. Ngajarahkeun teh kuncen santri ka dieu Ustaz ka dieu. Ikutin tolong saya antar ziarah ke anak saya udah duluan mati termasuk saudara saya ya berapa mau bayarnya galib 10.000 lah bayar apa datang ke makom hadiah terus baca Quran inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba cakira sasus kok baca surat ayat jahannam kan baca bayarannya 10.000. Kalau bacaannya surga harus 100.000. Ya tuh nih. Nah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tolol tak kiai aja goblok. Mantak lamun 10.000, bah itu ayatna jahanam. Dipudoli tah lamun dibayar basa juta, ayatna jahanam mah lulu. Tilok ayat surga. Tapi lamun 5 juta, woi, ayat bidadari. Kala luar kabeh. Hurunin. Masya Allah. Innal jannata hiyal ma'wa. Hurunin. Ibu budak maca Quran teh nyanyi sih. Oh, tanya pun baca Quran panjang-panjang aja di bolak-balik kos gitu. Bayarannya 5 juta. Nah, iya 1 juta mah bolak-balik jahanam deh. Aduh, eta bisa eta anekdot Gus Dur sebenarnya. Anekdot Gus Dur keneh aya ustad di Jawa mah masuk ngazarahkeun. Nah eta tah aya ibu-ibu tolong jarahin anak saya meninggal duluan ieu. Eta bahasana jahanam deh. Nolek kok ayatnya jahanam lagi. Bayar aja kan 10.000. Lu kalau pengen ayat surga 100. Dibere harita kene. Wah atuh ngajek bae ayat surga. Nah, orengan lain di Jawa bae dirimpak ke kos kitu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang kahibur ku Al-Qur'an. Kahibur ku ayat suci Al-Quran, kahibur urang ku dongeng-dongeng jeung cerita-cerita sehingga hiburan-hiburan tersebut mudah-mudahan jadi mukakeun hate urang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin
wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.